Masya Allah karim sok gerak lamun baheula populasi na Islam nomor 1 kuari tergeser kafir nomor 1 kafirna nomor 1 Kristen nomor 1 di bawah eta karak Islam karak nu lain-lain populasinya dunia eleh kuari dicoba kuari teh negara-negara Islam teh diserang meme datang dajjal nu asli ieu lah dajjal geus puguh di Indonesia mah bertekuk lutut urang di bawah naungan bendera Amerika kumaha cak Amerika persaingan ku ari jeung Cina merebutkeun hasil kekayaan bumi Indonesia. Amerika hayang, Cina hayang, diributkeun limbah-limbah Indonesia. Tidak menutup kemungkinan Amerika marah ke Cina, Cina marah ke Amerika, ributnya mak Amerika jeung Cina ngeributna tapi di negara urang atau pan urang jadi sasaran. Sementara satelit urang teh di zaman Megawati dijual ke asing, urang kuari geus teu boga satelit. Sementara satelit ieu kan kuari ku asing gara-gara lah saeutik kepepet di zaman Megawati jual, maka urang teu bisa mengendalikan tentang informasi. Ketika terjadi peperangan, taruhlah urangna mau perang Amerika jeung Cina perang, tapi urang dijieunkeun lapangan. Kapan urang hese? Keheseanana naon? Informasi nu saking canggihna melalui satelit-satelitna kuari geus dikuasai ku asing. Ketika diserang ku Amerika, satelitnya kan di Amerika, masyarakat Indonesia dan karena Amerika menyerang untuk membom RRC yang ada di Jakarta, Cina-Cina yang ada di Jakarta, maka warga Jakarta harus pergi ke Rangkas Bitung. Misalnya informasi gitu kan nya nu ngendalikeun, ternyata orang yang disampaikan bom di Rangkas Bitung. Urang kan teu nyaho. Lamun urang berbicara tentang negara, nyeri nu sabenerna. Sakieu keindahan Indonesia, kemewahan Indonesia, kekayaan Indonesia, tapi eta kakarak satelit tadi encan mana anu eueuh. Kuari informasi geus teu tertutup. Oh, Amerika teh keur meujeuhna jadi polisi dunia ayeuna. Negara mana nu teu diacak-acak? Irak karena lekat dengan Islam gempur. Suriah karena lekat dengan syiar agama Islamna gempur. Yaman gempur. Mestina ieu teh kudu didemokrasikeun kabeh ku Amerika teh. Kudu balik cara negara urang. Mana negara nu kuat ku ari Arab geus diceklan geus dikaluhang cakedeung deui Arab ge bakal nuturkeun sakumaha di urang. Hari liburna geus moal Jumat tapi Sabtu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ardi la yatikum illa baghtah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun 'anha. Qul innama 'ilmuha 'indallah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wallahu a'lamu bimuradi. Yas'alunaka bakal pada narakun ya ahli Mekah kain sirah Muhammad wa ahli Mekah tetegas ahli Mekah
anisati saking kiamat al kiamat tegese waktu kiamat Allah mursa iku kapan mata tegese kapan mursa utawi tekane kiamat kul ngucap sira Muhammad lahum kadue ahlu Makkah illafat innama ilmuha pasti bahwa munasa mata takunu kapan tinamu yasa ilmuha inda rabbiku tetap dalam sanding pangeran ingsun layu jaliha le orang lama martalakum haing sawi hira tegasara martalakum ya orang martalakum haing sali waqatuha kada waktu nasa'alamu bimana putela maikut tetap dalam manafi illahu angin sapahwa ya Rabbi sakulat abot azumat tegese agung bisama yasa'ah sakulat abot yasa'ah azumat tegese agung yasa'ah bisabawati wal ardi dalam sakhe langit lan bumi ala ahlima ingat ahlina karena samawati wal ardi hauliha kenapa kau yasa'ah layatiku oleh orang yang terkawasan seragam ulabau tatanamin kaget pajatan tegasat tiba-tiba ya saluna kebakal dakon ya ahli Makkah kabeh kain sira Muhammad ka anak kahafyun kaya satu huna sira iku abad waru mubalighun fi su'al ya iku kang nekakening dalam soal banget kening dalam soal ana saking sahatta alim ta'amal amal alam ta ngawruhaken sira Muhammad insya kul ngucap sira Muhammad innama ilmuha ing pasti nauta ilmu nasa indallah ku tetep dalam sanding Allah takidun ya iku ngukuhaken walakin aktsarun nas tetapi mereka kehaman insyaallah ya'lamun iku orang nas kabeh anna ilmaha indahu ta'ala insatuhuna ilmu nasa' iku tetap dalam sanding Allah ta'ala hale mahaluhur ya Allah ta'ala hale mahaluhur ya Allah. Kanjeng Nabi dakwah ke ahli Mekah nyaritakeun tentang tauhid litahrodah sesembahan ulah ka Uzza Manat Lata tapi ka Allah. Kanjeng Nabi selalu nyaritakeun tentang tauhid. Kanjeng Nabi ngabejakeun tentang urusan dunia jeung akhirat. Kanjeng Nabi nyaritakeun tentang kisah-kisah nu baraheula. Teu lepas ti dinya tauhid, tazkir, wa'di, wa'id. Kitulah tentang Al-Quranul Karim. Tapi kulantaran iman ka Allah, iman ka Kanjeng Rasulullah mah hidayah. Atuh kanjeng ge anu nyampekeun itu diberi hidayah mah teu bae. Tapi di zaman urang ayeuna jauh ka Kanjeng 14 abad anu silam. Ternyata di Indonesia masih mayoritas hidayah nyerusut, kiaina tanpa pamrih, aya rajaban dakwah terus di bidah-bidah ge ku Wahabi ku Persib terus baik. Muhammadiyah ngabidah-bidah terus baik, muludan semulud, rajaban sarajab terus baik. Malah nu diulah-ulahnya terus baik demi syiar. Indonesia berkat terus gigih para kiai na, masya Allah Islam terus
nuku indung bapana teu pernah dididik jana teh teu nyahun pangeran nu asli sebab neuleu unggal poe pemandangan di imah ngan narongton TV bae indung jeung bapa teh nitahan ngaji henteu nitahan salat henteu sebab nyana ge boga rarasaan meureun nya aing nitah ka anak aing henteu tapi kan budak loyok saya di kamana aing di buludan di mana di anu ke Isa ke cepot oh jauh sia geus dengan cepot kos kumaha atuh kos cepot bae tah aya deui isuk buludan di mana di anu aya saha aya kiai 1 juta umat barang di deuleu neuleus ja deuleu eta mah ja MZ teu pancena MZ geus payah tulangna tah mah terus budak kolotna marah hoi tak si mana siap balik penting ha udah mbak mulu dari mana esa aya kiai pak siapa nolak kiai nolak kiai sia aya abah emang itu loba emang sia sok rajin nolak kiai emang gunaon gitu bah kena sia hese bandingan cara abah bebas sia lamun lo jeung kiai ieu haram itu menang ieu haram itu menang ke sia teu ngeunaheun emang abah mah tilok abah mah beul ahli neraka bau sia jeung ngadawahan aing sia budak jaho sambulut budak rajaban terus baik Masya Allah di urang di mana mah emang kumaha gitu di mana emang aya kos di Indonesia di Indonesia gitu bae ieu berkat para wali-wali Allah dakwah datang ka di Mesir sugan cara di urang ge henteu sugan di itu di Suriah cara di urang henteu pokona mah negara anu geus berbau-bau duit hese dakwah cara di urang mah terus baik masyarakat ya wani nyana teh kukumpulan ngumpulkeun duit hayu urang rajaban tah anu untung mah panitia bae tungtungna mah saware cara si eta kitu entah aja teu percaya ge ku masyarakat ai pemasukan diumumkeun pengeluaran henteu sebelum saya tah ieu teh ya berhadapan jeung Kangjeng setiap mukjizat turun sampaikan ningali sosok Kangjengna wajah anu bersinar-binar tapi hidayah teu asup nang tangan mereka Kangjeng Nabi merangan mereka Kangjeng Nabi ngahina ngejek ka Kangjeng Nabi Masya Allah urang mah nu iman ka Kangjeng Nabi ketika aya orang Denmark ngahina ka Kangjeng Nabi sia goblok lamun deukeut ka aing pokona ngadu jeung aing urusan eleh menang teu jadi ukuran penting belut bae mah wani anu lagi Indonesia boro-boro urusan eta jihad rebut cewek gelut di Indonesia mah penting mun cenah geulis menyon gelut bae di Indonesia mah tolong orang Indonesia geus puguh jabatan garlut geus puguh limbah garlut oh perebut jabatan teh lain leutik-leutik gelut daun bae dikerahkeun miliaran rupiah perebut jabatan gelut ngaranna ulah ning sakelas bupati gubernur presiden sakelas lurah aya nu beak 5 miliar bebeunanganna mah wallahu alam bisawab eta teh pan gelut ngaranna nu kos kitu gede teuing lah meureunana lurah mah RT masih gelut ribut RT ieu teh kos kitu ribut di urang teh ribut limbah mah geus puguh limbah pabrik golok sing harutet golok eta teh ribut tuh kos kitu ngaranna Masya Allah awewe diributkeun deui bae cewek wah tuh komo agama di urang di Indonesia teh wawanena gede jasa mana gedena teu puguh permasalahanana dan bom bunuh diri geus aya jegung nyaho jihad nyaho lain atuh
cak Habib Umar teh mah jihad itu harus fisabilillah di jalan Allah. Ieu mah di jalan Tamrin kan. Allah karim. Ayo bermunculan. Eta teh nembongkeun wawanen orang Indonesia. Awas berarti kan. Eta teh warning. Sen. Hai Kristen, jangan macem-macem. Ulah-ulah ngalawan sia jihad fisabilillah pae ge. Aing teh sorga. Kakarak urusan leutik sanggup bunuh diri aing. Ye, orang Indonesia emang kuari lamun tidak bunuh diri emang mereka daekeun. Emang kunaon kitu sarusak kabeh. Daekeun geus lah daripada diimah aing diputuhan bae ku pamajikan, dicarekan bae ku pamajikan, ditangurutan pamajikan, mending bunuh diri aing. Geus, aing pokona mah memeh bom nu asli majong nih ka dieu. Petasan. Di Indonesia emang kumaha gitu, Masya Allah. Wawanena lumayan. Mana kanyahoan wawanena lumayan. Perang Irak orang Indonesia aya. Perang Palestina aya orang Indonesia. Kawin malah di Palestina. Nanaonan teh si budak. Lain perang kawin. Tapi kan geger dunia. Jih. Budak milu perang berarti di Palestina kawin deui. Uyuhan laku teh budak deui. Kawin Suriah orang Indonesia malu Taliban orang Indonesia. Jih. Orang Indonesia mah loba-lobana jadi berarti geus teu kakaper ku indor ku negara. Malah loncor. Lo aja saya Indonesia. Baheula we 135 juta, kuari geus 150 juta, kuari geus 250 juta. Eta teh anu aktif nyeun KTP. Atuh pun modal sia teh teu boga KTP. Teu boga KTP teh ambal aya tah 300 juta manusia aya di urang. Ya Allah, loba. Mantak malah loncar teu kanyahoan. Teu kanyahoan nyahona urang mah geus katangkep bae. Jamaah haji rombongan melalui lewat Filipina tertangkap. Jeuh. Emang aya nu lewat Filipina gitu. Geus katangkep urang nyaho bae. Eta karek nu nyahona doang. Ji diposok ketika bangsa Indonesia diliuk-liuk. Urang nyeri lamun neuleuh. Kayaan posok. Kiai dicekelan, huluna di kampak, dah, bagaimana tuh bayu? Ustad dicekelan di ragaji, set, ndek nyeri kumaha nu sabener nama tuh, lamun ditayangkan, dibejakan, buat kawarah amat eta orang posok, anu boy buat kawarah, dari polisi tuh bisa ngamankan, goblok meren, cenah kita ngamankan, ya Ustad dicekelan, celina di ragaji, ya polisi, kok tuh ngamankan? Lamun polisi di Indonesia beragama Islam ngamankeun gereja kunaon nyana polisi talak Kristen Katolik nyana di dia teh ngamankeun goblok berentah polisi. Dekiraha tu ngamankeunana cenah demokrasi Bhinneka Tunggal Ika mana tuh kok orang teu dilindungi nyana dilindungi dengan ayana tayangan eta turun FPI temenang turun FPI tapi maksa diberi zikir itu maksa temenang bekot lewat mana be temenang tapi FPI aya di ditu heuh heran eta heran lah Habib Rizik jago jasa nyaho lewat luhur nyaho lewat handap pokoknya aya be di ditu nyaho teuing meureun nyana teh ngemat kunti anak heula meureun geus jana jadi kunti anak datang ka ditu jadi FPI oh sabodohnya geus sama. Tapi nu jelas Taliban turun. Blek. Ini makanan saya. Tidak usah berhadapan dengan orang lain. Kami di Taliban nu lewat bandara di dieu aya nu lewat Aceh, nu lewat Singapura. Kok eta bisa kalah luar gitu teh nyaho. Panes Taliban makan teu meunang dipersulitan pisan ge teu meunang kaluar ti nagarana. Tapi muncul mah tembak orang Taliban kurang poso lagi tembak lagi ini mah bukan orang ini mah orang Taliban jago ayo sih ya kalaburnya karak rada aman geus teh urusanna macam-macam loba geus datang ka ditu tapi kan ieu polisi kok ngamankeun naon atuh
Orang namun nyaritakeun kos gitu kan dianggap provokator. Tapi kenyataannya kan seperti eta. Nah, iya di Indonesia lamun eueuh pondok pesantren Islam geus teu kadeuleuh. Teu kadeuleuh Islam. Nah iyalah kabangkawarahan urang Mekah sakitu leuleuh ka Kangjeng Nabi. Ketika turun ayat mukjizat langsung disampaikan. Bangkawarah mah bangkawarah. Kangjeng nyaritakeun tentang ketauhidan, tentang Kangjeng nyaritakeun tentang tadzkirah, Kangjeng nyaritakeun tentang wa'd, wa'id dan lain sebagainya. Dilelewe kurang Mekah mad geus loba omong mad. Lamun maneh bener mad langsung komunikasi jeung Allah pangeran maneh sakumaha maneh caritakeun. Hiji bae coba caritakeun tentang kiamat, iraha tak kiamat. Iraha coba kiamat man. Hayo. Nyaritakeun nanya teh kira-kira nyaritakeun nanyakeun kiamat sagala. Henteu nyaritakeun kumaha nu sebenarnya Allah teh. Kumaha coba hayu gerak ketauhidan tentang Allah teh. Eta mah kan dibejakeun, ieu mah kiamat ditanyakeun. Iraha kiamat man. Lamun mana bener bisa komunikasi jeung pangeran ngaran Allah meureun ngabejaan ka sia kiamat teh sabaraha bulan deui sabaraha tahun deui tahun mana ayo bejakeun kan eta mah lain pertanyaan geus ngahina eta mah tuh ngahina eta mah kos kitu nemantak ketika kaum Quraisy ahli Mekah kufar Mekah nanya ka Kangjeng Nabi tentang kiamat diturunkeun ayat ku Gusti Allah Muhammad ulah kaget yasalunaka anis-saah bakal naranya kupar Mekah kupar Quraisy ahli Mekah ka anjeun Muhammad anisati tentang datang waktu kiamat ayyana mursaha pertanyaan anak teh iraha datangna kiamat. Masya Allah ulah kaget Muhammad kul bejakeun ku anjeun ka ahli Mekah innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu bejakeun Muhammad saya lihat ngayahokeun tentang kiamat iraha terjadi nama eta mah ulah dijawab bejakeun inda rabbi urusan pangeran aya di Gusti Allah ngan kiamat pasti terjadi urusan waktu eueuh nu nyaho la yujalliha liwaqtiha illahu anu bisa nembongkeun ngajelaskeun ngalahirkeun kana waktu kiamat illahu kecuali pangeran bejakeun Kangjeng ge teh dibere nyaho ngan Kangjeng mah dibere nyaho ge ciciri geus deukeut datangna kiamat lamun urang nyaho ieu teh tanggal kalapa kemudian kalapa teh mancungan kemudian tanggal kalapa teh terus timbul kapol urang nyaho eta teh kuari kapol engke kemudian jadi dogan engke terus jadi kolot sanggeus kolot jadi kiring asal geus kiring hereh ragag tanda kalapa urang dibere nyaho kitu keneh cabe diplak kemudian keluar kembang mengcenges ngaranna terus tarimbul eta teh naon ngaranna cabe malaletek terus kalau luar hejo teu kebal rada koneng-koneng beureum geus beureum berarti teh diala tanda bubuahan gedang ieu teh gedang dipelak sanggeus dipelak terus jadi kembangan sageus kembangan timbul buah-buah gedang terus gede kolot sanggeus kolot asak geus asak diala teu diala ragam jelema ge sarua mimiti leutik kaju gede sanggeus gede aja kolot geus suisan lain disirah bae dihandap ge geus suisan bukakeun calanana huis malulu eta ge berarti geus aya tanda pereh pereh ragag sanajan sakepeung waktu makapol ge ragag bae
ngan ai kapal maragag teh jarang-jarang nu loba nama eta mantek lamun mekolot masih kana nyekelan HP teh manggeus tolol nage belah ditun tolol ditolol teh aka tolol itu teh 2 kilo goblok lain mikiran hayuh di alam barzakh kumaha di akhirat kumaha kolot masih kena WA-an pohara bangkawarah ya satu komo lamun aya cewek haju nyuitan gini itu kolot goblok Masya Allah loba ku ari ge kolot kos kitu ulah neangan hese namun nyaritakeun pare urang geus caraho kabeh kuari teh ditandur dioyos kemudian kuari teh reuneu terus bekas geus beukara rancung deut asa geus kareluk berarti teh geus buahan dideuleuh ku urang asak hala atuh jelema sarua bubuahan sarua dunia ge horeng aya tanda mimiti diciptakeun ku Gusti Allah kemudian terus kuat wari aya tandana adapun waktu kiamat nama Allah nyaho iwati Gusti Allah tanda terehna kiamat dibejaan kan ini dibejaan ya Allah numantak innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu sakulat fis samawati wal ard berat pohara fis samawati wal ard urusan kiamat di langit di bumi pohara lain pohara letik-letik bahasa naga sakat sakulat teh sarua jeung budak leutik ditah mawa sakintal eta teh berat moal karobahkeun saeutik-eutik acan ku berat-berat pohara urusan kiamat di langit di bumi ahli langit ahli bumi kabeh ngarasa pohara ala ahli malihaulia pakeu kiamat anu jelas nama kiamat la tatikum illa baghtah moal datang kiamat karanjeun kabeh kecuali kaget faj'ah tiba-tiba sekonyong-konyong kiamat teu bisa diperhitung kedua waktuna teu bisa ulah-ulah nanaon ieu mah keur carita Garut beta tsunami kamari aya nu memperhitungkeun teu aya sekejap mata hanya 2 jam cai teu puguh ti manana ngaloyogna ka mana tapi nu jelas rata imah eueuh keluarga eueuh anak eueuh kuari aya bapa leungit pamajikan jeung anak aya anak leungit emak jeung bapa eta kakara kajadian leutik eta engke mah kiamat kemari urang ningali Aceh pohara jasa Masya Allah sekejap mata kiamat seperti eta digambarkan ku Kanjeng Nabi kiamat lamun hayang nyaho aya 2 sosok manusia di pasar nu hiji nuju kana lawan diturunkeun eta lawan ku nu neuk ngajual teh kemudian digebarkeun ditingali luasanana ditingali ieu teh meteranana encan kaburu ditawar kiamat datang teu nya ku cepet-cepet kiamat engke ku bagtah-bagtahna jeung cepetna kiamat teh aya jelema dahaga sageus sadaga ningali kana embe atawa kana sapi ternyata subur ieu teh cai susuna bisa diperet cai susuna diperet set keluar encan ge diinum terjadilah kiamat ku cepet-cepet jeung ku kaget-kaget gitulah seperti itu kiamat dek nginum aya caina teu kainum terjadi kiamat dek beli baju aya bajuna can kabur ditawar terjadi kiamat dek dahar geus dicomot dek dihuapkeun can datang
tenang karena sungut karena baham terjadilah kiamat dan selanjutnya ieu teh bagta ulah waka nyaritakeun kiamat kubro kiamat sugro bae sehari-harina sing hade urang lamun ngomong nyaritakeun tentang seputar nu paeh aya jelema anu gering paeh biasa aya jelema anu setengah gering paeh eta kaget keneh bae pantes sama lantaran nyana gageung nage saya sababaraha bulan paeh atupan aya jelema isuk-isuk minta kopi ke pemajikanana dibere kopi surudut tenden ngarokok kakarek saya sebat-set goplek aya peting-peting jelema teh coba kadiekeun radio aya naon gitu gak dek kadengekeun wayang disetel jam 12 wayang teh nyanana ngagalegedaikeun kemudian pamajikanna di dieu wayangna keur aya di dinya keur dicaritakeun tek cepot keluar pae nya kok macam aya pae macam-macam geus bubung naik motor mah baik bagtatan jelema maling buah nu tatangga kakarek di ala doang ti sore datang paeh raga cek tatangganan maling teh yang buah mah padahal mah atuh benta bae ka aing masya Allah buku kamari ge menta teh dibere goblok jadi dan paeh da kitu tatangga buang ka warahnya tau bagtatan teh geus kitu teh la ta'tikum illa baghtah rencana kiamat masya Allah kan ieu paeh nu ku urang kasaksian jelema balik jarah kemudian mandi dahar sanggeus dahar salat kemudian sosonoan jeung pamajikanana sanggeus sosonoan di luhur beuteung beuki berat jeung pamajikanna ka haji beuki berat bae emang hees di luhur beuteung gitu dia diantepkeun bae badan ku sono-sonona ditanya kaji baru keberatan kaji keberatan ieu cek pamajikanana cek guplak dikutukeun pae coba eta barangna keur nyecep kunaon ini kok baca bae urusan pae mun jana nyahueun pae jamal kikituanan ya Allah la ta'tikum illa baghtah lamun urang ningali kiai anu keur ngadoa mah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deres anu keur sujud subhana rabbiyal a'la plak paeh jih aya anu keur dijere ditu teh di Pandeglang teh mah di Serang Jawara keur ngibing kapan disurakan keur ngibing jeung sinden goplek plak disurakan pajar action disurakan udang yana buku keur kieu bae sakarat udang barang di deuleu pae eta kan keur jeung sindet naudzubillah min zalik lamun urang nyaritakeun di Garut anu keur mandi uap teh keur mandi uap duduan di kamar kebal amat ieu teh begitu ditinggali pae loba jasa tah urusan pae teh bantah pae teu aya nu ngabejaan heula pae mun dibejaan heula jeung pendi saminggu deui pae bawa ka mana nya tasbih ngatu gocrek keluarga yang aduh ada yang nawar karung biarin emang kenapa Pak mau mati gua kocrek kulantaran teu jaho atuh terus bae malah mah keur tuar-tawar bae ngani naudzubillah min dzalik wa min dzalik baghtah la ta'tikum illa baghtah ay fajah masyaallah sadajan kiamat nyaho bisa ngajelaskeun kecuali Allah sakumata dikala page lamun geus kiring ieu teh geus aya sangkan tereh ragag buah kitu atel-atelan di luhur geus boga sangka urang ge tereh ragag gitu keneh cabe geus kadeuleuh di urang tereh ragag jelema ge sarua bae tereh ragag dunia ge sarua manda Kangjeng Nabi ge nyaritakeun tentang ciri deges-degesna kiamat kasratu waladi zina loba anak zina
eta teh geus deukeut kana waktu kiamat. Nomor kahiji nomor kaduana di mana-mana jelema geus tareling ka Allah mararabok, di mana-mana jelema geus derek marasiat berang jeung peuting eta geus tereh kana kiamat. Cekolot baheula mah di mana-mana tahu buleud eta tereh kiamat. Kuari geus aya urang baheula mah nya tahu buleud urang nya urang ge mah ya si tahu buleud kuan tahu buleud. Aduh Gusti Allah lang geus baca-baca bari teh tereh datang tah ciri-cirina teh urang maca Kangjeng Nabi bae. Masyaallah masyaallah. Di mana-mana engke loba kesenjangan antara pemerintah jeung rakyat eta teh termasuk kana ciri kiamat. Di mana-mana meronta jelema tukang ngangon tapi mana apa bagus-bagus eta ge ciri kiamat. Bari geus saraya kabeh. Geus aya. Jadi lamun cara buah mah ieu teh geus asak tinggal ragagna doang. Haju ciri-ciri datangna kiamat Kangjeng Nabi geus caritakeun mun urang macaan hadis geus hampir araraya. Mentak lamun masih kene urang poho ka Allah sing hade. Kejadian ku Gusti Allah digempakeun, dibanjirkeun, dibeliunkeun dan lain sebagainya kitu-kitu kae. Tuh. Yasalunaka kannaka hafiyun anha. Kafir-kafir Quraisy, kufar Quraisy, ahli-ahli Mekah tendaranyakeun ka anjeun Muhammad tentang kiamat. Kannaka hafiyun anggap ka anjeun teh sakana-kana anjeun teh anu nyaho. Anjeunna nanyakeun tentang kiamat mubalighun fi su'ali. Berlebihan kapaharakeun dina pertanyaan lain maksud nanya tentang kiamat dah ieu mah berlebihanana ngapuarakeun pertanyaan teh masa nyaho si Muhammad geus samun teu nyaho berarti lain nabi. Lamun nya ge anjeun Muhammad nabi diangkat dari rasul ku Gusti Allah pangeran anjeun atuh coba bejakeun iraha datangna waktu kiamat pan eta mah kan lain urusan nanya tah mah mubalighun fi su'al berlebihan. Dianggap Kangjeng Nabi teh nyahouna ta'allam tah sehingga anjeun teh bakal nganyahokeun tentang datangna kiamat. Bejakeun Muhammad qul innama ilmuha indallah. Tayalian ieu ilmuna kiamat kajaokeun kiamat mah eta mangan sakadar indallah di Allah takibu. Ieu teh muatan sakumaha tadi innama ilmuha inda rabbi sami walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tetapi seseueurna manusia teu nyah ada ilmaha indahu bahwa ilmu kiamat mengetahui tentang kiamat di Allah. Teu meunang ku urang diuji-uji cara aya salah seorang profesor lu kukula moal dicaritakeun ngaranna orang Indonesia dengan tanda-tanda kiamat yang telah dijelaskan oleh Nabi kita, maka kiamat akan terjadi sekian tahun lagi ulah gitu. Urusan mastikeun waktu nama teu meunang inda rabbi indallah. Adapun ciri kiamat teh aya ieu dina hadisna. Mentak kula begitu ngadenge itu seorang profesor salah, awas ya. Cek kula ya profesor. Namun kesetruk Bang, sing ngadeulkeun ieu nyanyahoanan masalah gaib. Ieu teh beunang. Aya eta mah di Amerika nyaritakeun tentang datangna Dajjal, ngadoja geus datang ka mana? Geus datang ka mana? Dajjal teh geus dibuktikan ku ari. Tapi kapan Dajjal mah lain kos kitu. Dajjal mah matana hiji ngan kongkolak mah tetep aya dua ngan nu hiji rata aya nu aya Dajjal nu aya di Amerika eta mah kongkolakan aya di tengah hiji tah boh ditanggapi dengan positif ku dunia. Hanya ulama-ulama anu yang serikeun masyarakat bodoh mah awam oh ieu Dajjal sakti bantaguna jelema nyekel pasir dikiekeun jadi emas, nyekel duit logam kiekeun jadi emas, nyekel dangdaunan jadi emas. Sihir di Amerika pohara jasa. Masya Allah.
lain gitu Dajjal baru diceritakan Ibnu Soyad teh geus aya di zaman Kangjeng, geus aya di zaman Kangjeng anu ku Sidina Umar dek dicabok teh diulah sakangjeng cubak cabok sembarangan. Lamun Ibnu Soyad eta kebenaran eta Dajjal yakulhu, lamun memang Ibnu Soyad teh Dajjal maneh moal kuat ngalawan Dajjal sebab Dajjal bakal ditimbulkeun di akhir zaman. Lamun maneh namun bunuh eta ka Sidina Umar lain Dajjal atuh naon dibunuh dia lain Dajjal. Andai kata Dajjal moal kuat maneh ngabunuh Dajjal, lamun lain Dajjal naon dibunuh atuh. Cek Sidina Umar atuh sumatuan bae atuh geus disebut Dajjal geus aya. Ibnu Soyad lurus lari ilah terus kuat engke bakalna aya Dajjalun dan Dajjalan heula ulah waka Dajjal nu asli bakalna mawa surga jeung neraka. Lamun nurut kanyana dunia secara mata kasar diasupkeun kana kenikmatan dunia surga, lamun teu nurut diragaji ujianan dikampak di akhir zaman teh kos kitu. Meme Dajjal nu asli dan Dajjalan heula. Televisi eta Dajjalan, HP eta Dajjalan. Eta kos kararitu eta. Awawe menawarkan diri eta Dajjal. Eta kos kararitu. Dunia kuari hayang motor teu kudu make DP asal aya KTP Dajjal. Mantap kula kuari keur hiji jeung Dajjal. Jadi anak-anak Dajjal sesuatu di akhir zaman. Masya Allah karim sok gerak lamun baheula populasi na Islam nomor 1 kuari tergeser ta kafir nomor 1 kafirna nomor 1 Kristen nomor 1 di bawah eta karak Islam karak nu lain-lain populasinya dunia eleh kuari dicoba kuari teh negara-negara Islam teh diserang meme datang Dajjal nu asli ieu lah Dajjal geus puguh di Indonesia mah bertekuk lutut urang di bawah naungan bendera Amerika. Kumaha cak Amerika persaingan kuari jeung Cina merebutkeun hasil kekayaan bumi Indonesia. Amerika hayang Cina hayang diributkeun limbah-limbah Indonesia. Tidak menutup kemungkinan Amerika marah ke Cina, Cina marah ke Amerika, ributnya anak Amerika jeung Cina ngeributna tapi di negara urang ataupun urang jadi sasaran. Sementara satelit urang teh di zaman Megawati dijual ke asing, urang kuari geus teu boga satelit. Sementara satelit ieu kan kuari ku asing gara-gara lah saeutik kepepet di zaman Megawati jual. Maka orang itu bisa mengendalikan tentang informasi. Ketika terjadi peperangan, taruhlah orang mau perang Amerika jeung Cina perang, tapi orang dijieunkeun lapangan. Kapan orang hese keheseanan naon informasi nu sakieu canggihna melalui satelit-satelitna kuari geus dikuasai ku asing. Ketika diserang ku Amerika, satelitna kan di Amerika, masyarakat Indonesia karena Amerika menyerang untuk membom RRC yang ada di Jakarta, Cina-Cina yang ada di Jakarta, maka warga Jakarta harus pergi ke Rangkas Bitung. Misalnya informasi gitu kan ya nu ngendalikeun, ternyata orang yang disampaikan bom di Rangkas Bitung. Orang kan teu nyaho. Lamun orang berbicara tentang negara, nyeri nu sabenerna. Sakieu keindahan Indonesia, kemewahan Indonesia, kekayaan Indonesia, tapi eta kakarak satelit tadi encan pulau mana anu eueuh geus puguh timur-timur nang hasil jerih payah bangsa deui kumaha kegagalan memilih presiden hancur. Ieu sing hade lawan urang kuari lamun diperangkeun da sanajan sagagah-gagahna urang melalui satelitnya na atuh urang dioyak-ayak ku nya ka anu kiriman barang ka anu ternyata horenganan teu nyampe kirim ka atuh kan nya kuari bagi informasi na emang kumaha teu hayang nyaho mah Garut teh lantaran dikuasai informasi teh ku asing. Sabaraha persen keaslianna berita Garut ketika aya sababaraha televisi menit nyoting ka ditu teu meunang lantaran geus dikuasai teu bisa nu asli urang kuari
tah dek sahadu disalahkeun ieu Pak lamun lain tukang beca hanya tukang beca nu kurang disalahkeun pan cenah kiai lain presiden tukang beca ngebohong jasa teh budak di imah bebeja narik koreng didorong ngobrol teh tukang beca tungtungan baca tukang beca aing beta mah sia teh narik lekeun kudu didorong pembohong kelas kakap sak uneng-enengnya nama ngabohong bae encan masalah-masalah lain kuari emang kumaha kitu kuari ayana amnesti dengan berbagai informasi urang teh bisa paham oh kieu lain aslina urang hanya dibobodo urang informasi geus loba jasa dari pengusaha yang tidak mau membayar pajak maka dikenakan amnesti dengan demikian dengan satu kali dia bayar yang sudah diridhoi diampuni ambo budak pahara jasa Ghafurur Rahim teman ya berarti dia itu dengan sekali yes masalah satu. Informasi kedua ini untuk menstabilkan negara orang karena negara orang itu ya ini sekarang udah nol maksudnya defisit sampai 0%. Jadi tilu urang teh. Nah, lamun sampai 5 bahaya. Iya, tidak ada jalan kecuali amnesti, ambil pajak-pajak dari pengusaha. 2 bisa paham orang. Yang ketiga, sebetulnya pajak itu stabil sebab rakyatlah yang membayar pajak. Enggak pernah ada cerita negara bangkrut. Sebab masyarakat kapan enggak ada semua diwajibkan. Dan begitu saja berapa triliun. Lantas untuk apa ini amnesti? Untuk membuat senjata sebab 10 tahun yang akan datang Amerika akan memerangi Indonesia dan kita akan kewalahan senjata. Dengan demikian kita harus membiayai orang yang buat senjata. Paham deui bae. Kabeh ulun teu paham. Itu paham, ieu paham. Aya deui alasan berbagai alasan. Nu jelas nama di karungan duit urang ka mana ngaleugna urang teu meunang nyaho. Mana nyaho urang? Kuari hubungan satelitna nu nyana endek ngayakeun gerakan naon di Indonesia nu nyana dibeli deui ku urang teu meunang sebab geus dibeli ku nyana endek kumaha coba cak aing ge aing keur ieu nu jadi presidena sia mah kos kitu sih asal dibejaan bae ku aing teu ngarti ieu negara urang teh kuduna mah sangat berharisma tapi kan teu jeledekan salah memilih presiden seperti itu. Nah, ieu kiamat ieu ngaranna. Ieu kiamat ieu. Mun di Indonesia ieu moal kiamat kiamat. Sakedeung deui. Lamun Jakarta kafir, di Tangerang geus aya nu rencana bakalna awewe neuk siap jadi bupati kafir deui bae. Di Serang neuk aya kafir deui bae muncul. Gara-gara kiaina bisa disogok-sogok make galah. Inilah terjadi. Ulah neuleuh ka dieu sia. Suka jeung ke belah di itu sebelum ke para rantes jasa atuh urang-urang nyana-nyana atuh antepkeun bae nah kita ulah milih awewe bae waduh hanya diumrohkan hanya diberi kendaraan naon artina ieu kiai katitipan ilmu bae geus kos kitu kiamat kajeun gua tah ciri kiamat teh kos kitu. Namun diceritakan tentang alamatus saah geus aya kitabna nyaritakeun tentang kisah geus aya cerita anak-anak ieu hadis Kangjeng Nabi tinggal kurang dibacaan hampir alamatus saah geus araraya masyaallah karim. Nah ialah ceritaan tentang para ahli Mekah kafir Quraisy lain sakadar nanyakeun tapi deuk ngahina ka Kangjeng Nabi dianggap Kangjeng Nabi teh berhubungan langsung jeung Gusti Allah tapi moal nyahoeun nyana tentang kiamat coba pangayakeun ka pangeran sia Muhammad tentang datangna kiamat ku Allah ge tetep dirahasiakeun Muhammad bejakeun innama ilmu inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu bejakeun aing mah teu perlu urusan kiamat-kiamatna nyanana iman ka sia iman kai, iman ka anjeun, iman ka Al-Qur'anul Karim eta tetep bebang kawarah terus bae merangan ka Kangjeng Nabi teh kuari informasi geus teu tertutup Amerika teh keur meujeuhna jadi polisi dunia ayeuna negara mana nu teu diacak-acak Irak karena lekat dengan Islam gempur
Suriah karena lekat dengan syiar agama Islam nah gempur. Yaman gempur. Mestina ieu teh kudu didemokrasikeun kabeh ku Amerika teh. Kudu manut cara negara urang. Mana negara nu kuat ku ari Arab geus dicekelan geus dikaluhan sakedeung deui Arab ge bakal nuturkeun sakumaha di urang. Hari liburna geus moal Jumat tapi Sabtu dan Minggu. Sebab kalendernya sudah tidak pergunakan kalender Hijriah, tetap harus menggunakan kalender Masehi. Kumaha coba? Negara kelahiran junjunan geus diacak-acak. Negara anu wafatna junjunan geus diacak-acak. Nu mestina urang ngiblat ka ditu karena nyanana ngiblat ka Amerika. Urang teu bisa ngiblat ka ditu. Mana kiblat urang? Ngiblat ka Baghdad geus kos kitu. Ngiblat ka Turki na geus kitu. Ka Mesir geus kos kitu. Urang teh sakumaha bapaan. Negara bapaan kuari. Mana kuari? Masya Allah. Nah, mata kerja di polisi dunia Amerika teh. Diacak-acak negara teh. Urang teh geus diacak-acak, keur diacak-acak. Tapi maha kawasa Allah, maha suci Allah, maha segala-galana Allah. Justru di Amerika ribuan manusia kuari berbondong-bondong asup Islam. Nggak kuat coba yuk. Dumiti orang kecil, orang menengah, sampaikan orang elit kuari arasuk Islam. Ditahanan, diulah-ulah tetap baik kuari arasuk Islam. Berarti kan ayat waliullah anu dakwah di Amerika. Ya Allah, ya Rabbi. Orang kadang-kadang merenungkan rahasia Allah batu hese. Saat Amerika luar biasa, justru masyarakat nama berbondong-bondong afwajan masuk Islam. Rata lain rahasia tamah jasa babara gereja dijadikan masjid atuh kumaha. Sababara gereja dibeli jadikan masjid, gereja dibeli jadikan masjid kumaha tuh. Di Indonesia mah masjid dibeli jadikan gereja. Tibalik di Indonesia. Masya Allah. Nah, ieu kekuatanana adalah terletak pada kiai anu ulah beunang kasogo. Sakitu doang. Boga pendirian coba ya. Urang kudu boga pendirian gara-gara kasogok eta lah kos kitu. Lamun urang teu boga pendirian, tuh terus beki acak-acakan gitu. Masya Allah. Iyalah alamatus saah. Ciri kiamat ketika memasrahkan perkara lain ke ahlina. Ketika nu jadi presiden adalah rakyat jelata. Ketika lu jadi pemimpin telayak jadi pemimpin. Ciri kiamat. Oke, di akhir bakal diceritakan tentang tereh deketna kiamat, tanda-tanda. Nah, adapun waktu kiamatna secara mutlak la yujalliha liwaqtiha inda rabbi innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Dan penting mai kiamat bah jelas bakal terjadi. Boro-boro kiamat paeh gitu jelas bakal terjadi. Jasa bari teu jaho iraha datangna paeh ulah kabatur ka diri urang. Paeh bakal datang teu nyaho biaya ardin tamu di tanah mana urang bakal paeh. Sigana mah hebat lamun urang zarah nginget-nginget kana paeh bagus. Sigana mah urang teh luar biasa mun peuting sorangan di kuburan teh kemudian merenungkan beuh aing ge bakal aya ngagojod siga maneh bagus. Urang ziarah kanu jore ziarah kanu bagus eta teh jagi tiba bagus, tapi lamun mempersediakeun kuburan jang urang mah teu bagus. Ulah mempersediakeun urang geus gede gali di dieu jang aing ge di dieu digali keramikan jerona malah mah ASEAN AC besi aing panas. Ulah Quran emang lantaran dina Al-Quran dijelaskeun la tadri ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Teu nyaho hiji jelema di mana paehna, mempersiapkan di dieu horeng paehna di Australia. Mempersiapkan kuburan di dieu horeng paehna di leg-leg maung. Persiapkan kuburan di dieu horeng di leg-leg buaya. Mata diri nafsun bi ayyi ardin tamut. Geus urang zarah mah zarah bae. Adapun mempersiapkan kuburan gula gali jang aing di dieu. Aing mun paeh di dieu. Prak isuk dah leng.
Wih Haji Pendi ngesiap kuburan kemananya? Cek anak injuna kabehan, abah orang dibawa kelong. Aduh, gara-gara ngising tuh pakai celana dibawa kelong. Baheula kos gitu, teh gades ya. Ulah keluar tangari kelong. Ulah ta maghrib kelong. Baheula gitu deui kajatan. Nah, ieu tanda-tanda kiamatna bakal dicaritakeun. Adapun waktu datangna kiamat hanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin.